Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Tasya Setiawati ti kelas 11 IPS 4. Di dia abdi bade ngaduikeun hiji biantara anu judulna ngajaga kebersihan. Kebersihan teh merupakeun sabagian tina iman. Anu aya dina hadis inna dawfatu minal iman anu hartosna kebersihan teh sabagian tina iman. Ta urang sadayana umat muslim kada ngajaga kebersihan boh di lingkungan atau napi di diri urang sadayana. Kusabab urang umat muslim anu kudu bersih tina suci atau kotor atau najis anu aya di diri urang. Jadi kukituna hayu urang ningkatkeun sasarangan kebersihan di lingkungan atau napi di diri urang sadayana ti ayeuna keneh ngame urang suci tina sagala kotor. Kebersihan teh aya marupi-rupi macamna, aya kebersihan raga, jiwa, hate jeung rohani. Ta urang sadayana mah cing kaasupana sadayana kebersihan eta. Kumaha kitu urang kedah ningkatkeunna kebersihan di lingkungan urang atawa di diri urang sadayanana. Ngajaga kebersihan teh penting henteu kangge diri urang sadayana oge aya dina lingkungan oge. Sakitu anu tiasa diduikeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.